Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidil mursalin khatmin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa hizbihi wa ummatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la maqluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du wa bi'adilun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara puji kehadirat Gusti Maha Suci, rahmat kami salam dan salamina dilipat terlaku kajujuran orang sadayana almi banda akhlak mulia wastana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sakumaha biasa kajian salat tauhid masih menjelaskan tentang bab zakat. Salajengna halaman 4 hiji pangluhurna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zakatul fitri sareng ari zakat fitrah tajibu eta wajib biidraki juz'in ku manggihkeunana hiji juz min ramadhana tina sasih Ramadan wa juz'in jeung tina hiji juz min Syawwal tina bulan Syawal. Kasaha wajib zakat fitrah ala kulli muslimin kasakur-sakur jalma anu muslim alaihi eta tetep ka itu muslim wa alaman jeung ka jalma alaihi eta tetep ka itu jalma nafaqatuhum ari nafaqahna iza kanu di mana-mana kabuktian itu jalma-jalma muslimina eta jalmi muslim ala kulli wahidin kasakur-sakur sahiji. Wahidin wajibin wahidinnya wahidin so'un arisaso minggoli bikutil baladi tina kagalibanana kakuatan lembur. Tuh sakitu di logat Pak, ari di logat teh
nganyahokeunana pembacaan eta kitab. Nah ieu teh dibaca PS JR atau napi Jabar. Eta teh teh sagawaya macana aya nu ngaturna ngaranna ilmu alat jurumiyah soro yakulu imriti alfiyah eta teh paragi alat maca kitab. Da aya alasanana atuh wajakatul fitri. Nah badiga dibaca wajakatul fitri jadi mubtada. Ari mubtada teh kudu tingkah rofa sapertoskeun alhamdu teu alhamdinya. Alhamdu teh jadi mubtada tuh. Itu tata cara maca kitab teh aya nu ngaturna nyaeta ku kitab alat teh sagawaya. Upami aya bahasa Arab kosong dikira-kira we macana teh sapatos kumaha kaf iya fa jai iya dal kaf iya fa zai iya dal. Teu pernah maca jurumiyah, teu pernah ngaji ilmu alat dibaca teh sakahayang ge kumaha Keyeup Jayadi cenah Keyeup Jayadi. Tapi lamun pernah ngaji jurumiyah mah pernah maca kitab alat dibaca kae Pajaidun tuh eta nama ulah dibaca Keyeup Jayadi nya tuh. Malangbong ge pan jadi maling bawangnya tuh gitu tah. Ieu tah ngaji jurumiyah sorok teh jang ngatur maca kitab. Para bapak, para pemuda sadayana saterasna bagian bahasan zakat fitrah. Zakat fitrah, zakat kasucian. Iraha ngaluarkeun zakat fitrah tajibu bi idraki juz'in min ramadana nalika manggihkeun hiji juz dina dinten Ramadan. Berarti sah zakat fitrah dina kaping hiji Ramadan. Sabab tos lebot kana waktosna. Jadi menakan dina sasi Ramadan hiji kaping hiji kaping dua mangga kalau terjakat zakat fitrah sah. Aduh ieu tetangga teu bogaeun jang buka-buka acan jang saur-saur acan. Rek mere zakat fitrah we jrek sakumaha sakarung 25 kilo sesana naon sedekah nya biasa mangga zakat dina sasi Ramadan. Milih aya anu ngagaduhan pandangan teu galib mikun zakat dina kaping hiji Ramadan emang teu galib ngan sah Pak teh sah mangga teh teuing kan jarang teh nya jarang Pak. Rek dina kaping 2 na rek kaping tepika nasi Ramadan mangga. Nu kaduana wajujin min Syawal menakan hiji juz dina sasi Syawal. Pas maghrib malam takbiran eta kaping sabaraha? Kaping hiji naon? Hiji Syawal. Tiasa mangga tah seseueuranana tah dina naon? Dina malam lebaran. Tah aya keteranganana. Ngan ulah kaping 2 Syawal teh sah. Menakan Syawal awal berarti pas kaping hiji gentos dinten. Ari gentos dinten dina tahun Masehi mah iraha
jam 12 peuting ari gantol dinten dina kaping hijriah nembe bada maghrib tah ieu teh geus gantos dinten nembe teh Pak urang teh lebet kana dinten Senin upami ngetang kana hijriah berarti tanggal lagi jadi beda dan geus bergedos dinten upami Masehi mah can diganti iraha gentosna Masehi ke jam 12 peuting nya geningan eta jalmi rek nyambut tahun baru Masehi persiapanana ti isu-isu tepi ka wah matang ngadagoan jam 12 peuting teh pas datang we jam 12 peuting waduh eta mah sagala ditabuhnya tapi palaban nyambut tahun hijriah aya penyambutan teu aya da kedahna kitu urang justru lain kudu hura-hura nyambut tahun baru teh lain kudu poya-poya maksiat doraka tapi kudu muhasabah naon muhasabah akhirna kudu lah kan ya ba'da maghrib gentos tahun naos doa awal tahun muhasabah ya Allah geus nabihan deui umur abdi teh haketa mangirangan muhasabah saena mata eta janten para bapak para pemuda sadayana ngaluarkeun zakat fitrah sah dina sasi Ramadan oge dina awal sasi Syawal maghrib lah nya ngan geuningan panitia matara malam takbiran teh dibagikeun ka fakir miskin ka mustahikna bilih aya anu teu boga beas dibere beas tah ku panitia bajnas teh jang nguah kupat engke isuk lebaran leres teh tah upami Idul Fitri mah dibibingah fakir miskin teh dibere beas jeung dibere zakat malnya upami Idul Adha fakir miskin teh dibubungah dibere daging gitu tah jadi malam takbir Pak utamina mah ngan sok kahir kenapun geus dikalkulasikeun Pak eta teh naon zakat distorkeun ka itu torojo we nu mere deui nya zakat fitrah tuh saena asar tanya sah-sah bae katanya kasaha wajib zakat fitrah teh ala kulli muslimin ka setiap jama anu Islam jami anu muslim Pak an nafsi kulli muslimin tegasna tina awak-awak setiap jami anu Islam individual jadi seseorang pas lahir malam takbir wajib zakat wajib malam takbir kayaknya no sababna masih aya waktos ngaluarkeun zakat pan eta gubrag lahir ka alam dunia pas pentakbiran muslim wajib zakatan tah wajib zakatan ya tuluy pas ieu suruh panan poe maot wajib zakatan teh wajib zakatan sabab ngalaman heula Ramadan zakatan heula tuh kecuali lamun geus seep waktu ngaluarkeun zakat kaping 2 Syawal maot teh kudu dijakatan tah mah jadi kasakur-sakur jamaah anu muslim maksudna
likulli fardin min afrodil muslim, setiap individual muslim kapetok ngaluarkeun zakat. Ari zakat fitrah teh ngabersihkeun awak Pak. Upami zakat harta ngabersihkeun harta kokotornya bersihkeun. Upami zakat pare ngabersihkeun zakat atanduran. Upami teu dibersihkeun berarti kokotor napa keneh nya. Bersihan ku dikaluarkeun ya zakat fitrah ngabersihan awak Pak. Ngabersihan awak kaluarkeun zakat teh. Teu aya nisab eta mah Pak kade nya benten jeung mas perakannya aya nisab. Ari zakat fitrah mah satahun sakali Pak. Satahun sakali zakat fitrah mah. Ngabersihkeun ingon-ingon zakat ingon-ingon tah apan ari ngabersihkeun awak teh panguarkeun zakat fitrah anu kaluarkeunna teh naon eta teh nyaeta kutil balad. Ai kutil naon? Kutil teh anu ngajendol dina awak cenah eta. Ai kutil teh bahasa Arab kekuatan balad lembur. Jadi kekuatan lembur maksud dirinya naon? Makanan pokok kutil balad teh nyaeta beas. Ari beas besok dituang ku urang beas naon? Beas anu namina IR berarti zakat nage kedah IR. Beas pandan wangi nu dituang zakatna pandan goni cenah nya pandan wangi deui nya da unggal poe ngadahana pandan wangi ai kapungkur emot Pak nya aya beas naon kapungkur berarti beas raskin tah. Tapi anu narimana teh rashar beras nu balalunghar lain raskin hungkulnya nu bareunang ge berenang raskin jadi yang mariskin darinya beunang raskin tah dikaluarkeun zakat teh ari teh loba kutuan ya Allah asa teu pantes aduh nah ngabersihan awak ku beas raskin anu geus tiwa ditodon eta pa dikaluarkeun deh ya Allah jadi nyebar kana beas anu sanes saha ieu teu ditingali heula anu ngaluarkeun zakatna eta mawa beas raskin Pak kirang pas kita ngabersihan awak biasa ge nuangna sae manya ngaluarkeun zakatna kudu kitu raskin Pak. Wa alaman alaihi nafaqatuhum jeung kajalma anu ngagaduhan napakahan saha bijaujatin bojo napakahan eta bojo wajib eta naon wujubu ainin wajib ain au malaka au korobatin atawa anu ngamili karabat anu teu mampu. Salajengna idza kanu muslimina tah anu dina bakahanana eta teh sadayana jalmi muslim sapatos boga dunungan ngajakatan pagawena mangga ngan syaratna anu dijakatan pagawe teh kudu naon kudu muslim da kafir mah teu sah atuh kudu muslim tah ya oge ibu rama ngajakatan nu janten palaputrana kumaha lamun budak ngajakatan ka emak ma abi jakat kama sakuma sakulaknya sakulak sah ge
teu sopan eta teh nya sahna masa manya kama mere sakulak sakarung kama mah kakolot mah ieu mah zakat kakolot lain zakat atuh eta mah sedekah nyopan abdi kolot teh miskin ari ente beunghar eta teh kirang utami atuh Pak nya mun nilai kolotna miskin mah sasabae ngan kirang utami maknya mere sakitu ka kolot zakat 3 liter satengah sakarung ka kolotna leres teh tah sakarung nya bari anu sakarung ge teh maneh bakal datang ka imah emak da kusa kumaneh keneh kan nya tuh ai sepuh mah bere yang zakat lain zakat ka sepuh ya terus teh mah teh acan zakat atau di zakatan ku abdi ka DKM tah ieu kanggo emas sadi dinteun sasi Ramadan sugan cekap 25 kilo atoheun moal luar biasa jalmi anu ngabungahkeun kolot bakal gampang milik rezekina Pak di alam duniana asli pintu rezeki terbuka pikeun budak anu ngabahagiakeun kolot mumpun aya keneh kolot bungahkeun hiji ku ucap bungahkeun kolot 2 ku lampah bungahkeun kolot 3 ku pamere sok bakal berkah hirup eta budak hanya akal abdi oge ibu bapak geus teu aya tapi tidak ada istilah kita terlambat untuk berbuat baik kepada orang tuanya ngadoakeun ngan moal bisa mere tuangeun nya geus naot mah ayeuna aya keneh sok bungahkeun kunaon urang teh sempit rezeki hese wae rezeki hiji pamegat sumping ka khalifah ya Amirul Mukminin kunaon abdi teh miskin jeung rezeki teh seset fakir saur eta Amirul Mukminin diwalar buah la tada'u ba'da salatin li abawika buah anjeun tarade kadua ka kolot anjeun eta nu matak jadi mawa sempit kana milik rezeki teh pan geus maot bapak mana sanajan geus maot ge ulah eureun urang ngadoakeun ibu rahmatna tah eta mah jelas ngahulang budak teh nampi Ummul Mukminin leres pisan abdi gaduh sepuh teu acan tiasa baktos teu acan tiasa bigawe hade kerjaan sepuh abdi geuningan di dunia keneh abdi teh ku Allah dicepret kaayaan kieu abdi miskin fakir sok sama tayeuna anjeun ulah eureun tiap tos salat ngadua kana jadi ibu rama anjeun akhirna Pak diamalkeun ku eta jalmi teh ku pemuda terus ngadua yakin Pak milik rezekina lancar eta pemuda teh subhanallah luar biasa nyawanya lah teruskeun Pak wa ala wahidin so in min golibin kutil balad setiap jamak ngaluarkeun teh nyaeta sasok tina makanan pokok lembur namun di Indonesia mayoritas makanan pokokna naon beas tah tiap jalmi teh sasok beas urang mah nyoba teh sok lain sasok kumaha sakulat tadi nama sasok Pak bahasa kita so teh tapi jadi sok oh si eta masuk sombongnya sombong sorenya bahasa kita Pak sakumaha ari sasok tah diuningakeun sasok teh opat mud samud sakumaha da kapungkur mah teh aya letter atau Pak teh aya gelas mud sokatinya miskol itu bahasa kita munggul Pak samud teh sarau Pak kita lah moal saletter moal Pak nya
moal 1 liter makana di etang opat modeh jantan 3 liter setengah nya saso tah aya nu nyebat sakulak sami Pak adina kita mah bahasana sok saso aya sakulak engke tah tina naon tina di etang tina saso jantan we sakulak Pak bahkan lamun ningali kana gram Pak nyetang saso teh 16 per 3 kali 360 sama dengan 5.760 per 8 sama dengan 1.820 gram 1.820 gram saso teh dietang udah matos aya ukuranana ku pamarentah sakulaknya sakulak ngan sakulak upami dietang ku liter Pak 3 liter setengah mending kana leuwih ulah 3 liter saparapat tambahan saparapat 3 liter setengah upami di kilo 3 kilo osok aya punten Pak anu wakos zakat fitrah masih kena teh 2 kilo setengah 5 kilo 2an ku abdi dietang Pak 2 kilo setengah di literan kirang 3 liter setengah teh aduh sieun teu sah lain sieun deui teu sah atuh nya makana ulang etang kilo mending keneh liter sakumaha 3 liter setengah geus sakitu tah sakulak opat mod saso teh sakitu tah 3 liter setengah atau 2 liter meser ka tukang beas mang meser beas balik sabara jalmin kami Jakarta 2 jalmin hoyong di liter gitu tah hoyong di liter tong di kilo jadi kilo ge mangga berarti jadi genep kiloan ya genep kiloan Pak mending kena langkung Pak mending kena langkung da langkung lagi moal pira leres teh moal pira langkung ge atuh 3 liter saparapat nambahan saparapat 11 teu pira mending kena leuwih Pak ame sampurna nya tiniman kirang ari kirang mah apalagi sadayana atuh teu sangkena jantan minggoli bikutil baladi tina kagaliban kekuatan lembur idza fudilat andinihi di mana-mana aya kalangkungan tina agamana wa kiswatihi tina pakaianana wa maskanihi jeung tina tempatna waquti man alaihi nafaqatuhum yaumal idi wa lailatihi eta dina ngaluarkeun zakat ti seseorang teh lamun aya pudilat naon pudilat teh keleuwihan dina kutil balad dina beas aya leuwih jadi teu pas-pasan teh dipake masak teh nah aduh mangkali rek lebaran jang pasakeun acan nah lamun eueuh teh mah berarti naon kudu dikaluarkeunana leres teh ieu mah kangge anu aya lah langkung pasti da karuatan ngaluarkeun zakat leres teh moal istilah teu ngan punten Pak di penjara Pak Ustad aya naon da abdi mah geus dipicen ke keluarga teu dibekalan pun abdi teu dijakatan di mana abdi maluarkeun zakat atuh boga tungguna kumaha Pak akhirna anu erek zakat teh ka panitia
zakat kasih eta cari teh zakat kasih eta sok zakat geus zakat nomor maneh narima langsung maneh aja zakat menang heula zakat teh sejen wa anjeunna mah pateu dibakalan di penjarana S2A saya aya ngandaekan pas waktu zakat jang zakat kumaha sedih anjeunna teh curhat ari teu gaduh mah teh sawios-wios tong zakat ai mah anu aya bari anu leuwih ari di kamar lobaan aya nu boga loba sok panggil tadi geus zakatan ente acan zakata ka dieu teh kami situ boga nya sok atuh patahan itu abdi niat zakata ari mah zakat eta teh ka panitia tuh Pak lebar atau satahun sakali teh dibersihan awak kurangnya teh di zakatan waktu kageningan Pak yaumal idi wa lailatihi dina poean jeung wengian id tajibu an niat kaluarkeun zakat mah nyapa bade dina sasi Ramadan oge dina pas wengi takbir wengi lailatul id eta nya ngan ulah tepika tos seep waktu sholat subuh ya tos naon seep waktu sholat subuh ulah sok di akhir-akhir tatepa engke we melam takbir engke belum takbir belum takbir kalakah liar coba balanya balik-balik ka imah baru takbir duk seksare udang we naon subuh ke salat id doraka ke Jakarta jadi awal-awal makana awal-awal pados naon pilih kitu tah kajantenan Pak teraskeun tajibu an niyatu fi jami anwa'iz zakat wajib dina sakabeh pirang-pirang warna zakat di mana ngaluarkeun kedah aya niat wajib Pak berarti lamun teu make niat teu sah Pak nya teu sah wajib kedah aya niat bade zakat tijaroh bade zakat in'am bade zakat katanduran bade zakat mah bade zakat fitrah itu wajib aya niat Pak kumaha niatna nawaitu an ukhrija zakatat tijarati niat kaula ngaluarkeun zakat dagangan fardu lillahi ta'ala fardu karena Allah pasikeun atas dia jam qabul niat zakat tijarah zakat dagangan cenah eta zakat dagangan bade dibagikeun nya ka mustahikna nya saena mah mustahik anu aya di lemur da upami ngudang kana lalapan mah moal aya dalapanana nya paling fakir miskin sabilillah terus dinaon Ibnu Sabil amil ya nya ngan aya teh anu hak zakat hak narima zakat teh di antawisna jalmi anu gaduh hutang gorim aya tara ka panitia gorim sumping assalamualaikum panitia waalaikumsalam aya naon ya abdi teh mustahik zakat nah abdi teh mustahikna sanes ka fakir sanes ka miskin naon atuh gorim boga hutang cek panitia bener teh boga hutang aya teh naon kwetansinya nah kudu kitu lamun anu gorim datang tanya heula milih nipunya milih nipu abdi teh gorim Pak gaduh hutang abdi teh syukur mana kwetansinya berewe jang ongkos ke sini kayak itu lu datang mas saya gorim pagi Abdul sok datang ayah teh Pak waktunya si Abdul
ai Abdul teh pangaku-ngaku anjeunna keluar ti kafir asup ka Islam sehingga tiap rek ieu teh bulan puasa nguling ka DKM abdi Abdul bade juga zakat cenah. Ayo gawe surah teh Pak asli Pak. Kagori mah jarang Pak gori mah. Eraeun atuh manehanana urang lembur abdi euy buah hutang ieu 5 juta. Di mana mah gedong Pak. Ngan hutang 5 juta datang ka panitia zakat rek minta mustahik bagian hak gorim aya mah jarang ya cek panitia teh pan ima ente teh saya atuh dan saya oge tadi hutang abdi teh mana kwetansinya ieu 5 juta jujur Pak eta mah naon panitiana ulah biakon kalinya kabeh berewe saeutik mah nya ulah kabeh teuing da hak mustahik eta mustahik anjeunna ge gorim Pak ngan jarang Pak leres Pak jarang anu ngaku abdi gaduh hutang bari nyungkeun hak abdi gorim jarang bagi fakir miskin nya raskeun jadi kada aya niat berarti lamun teu make niat terjadi Pak makanya panitia didinya Pak ngadamal tulisan niat zakat misi aya anu teu uningaeun kumaha Pak Ustad lamun ku Sunda jadi niat abdi ngaluarkeun zakat wajib zakat fitrah abdi sakulat mangga nyangakeun nampi oge disarankeun niat ngaluarkeun zakat fitrah pun bojo anu pun anak anu bari haladi darinya nya diwakilan niatna kusaha ku janten carogena ieu mah budak can balik ngawakilan zakat makna coba budak kelas SD kelas 1 abdi bari ngaluarkeun zakat fitrah anu mama cenah aduh asa teu pas Pak erek oge kolot ngawakilan budak lain budak ngawakilan kolotnya komo budaknya can balik mah ari tos balik mah biasa oge Pak nya ieu can balik Pak aduh tah dina naon dina ngaluarkeun zakat kasaha dikaluarkeun ana zakat teh atas siapanya terus isad can wa yajibu sarfuha ilaman wajada minal fuqara Senin Pak ya namanya sampai ngendai engke mah bagian mustahik zakat saha-saha bae mustahik zakat teh tah mudah-mudahan posiswa tepang deui dina Senin anu bakal sumping terakhir bab zakat naonna mikeun atane pinasrupkeunana ka mustahikna aya sabaraha hiji mudah-mudahan posiswa tepang Senin deui. Para hadirin rahimakumullah rupina silaturahmi dina wengi ayeuna dicekapkeun sakitu mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo simkuring umum kanggo para hadirin sadayana larasna dina keterangan agama upami aya lepatna tina kabodohan simkuring anu kahartos sehingga jantankan ilmu anu manfaat tiasa diamalkan orang sadayana hapunten kana kakiranganana mangga urang pungkas ku asan doa Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma bi husnal khitam rabbil fa'na bima 'allamtana rabbi allimna allazi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh war rusuh wa salahal jasad war ruh.
Allahumma jal hadal ma'a dawa'a min kulli da'in wa shifaa'a min kulli marid shifaa'an la yughadiru saqaman wala alaman. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.